karena jambatan. Oh, tinggalan ya. Abah naik nyebrang karena jambatan. Hati-hati, bah, besi labu. Moal ada yang penjambatan lagi. Pondok, leutik. Tuh aya kereta api saroja. Aduh. Seueur kereta api di dieu mah. Tuh, tingali Abah kukurilingan. Ayeuna keur mapai-mapai. Jalan satapak ngajugjug ka pemandangan supaya ditarongton ku wargi-wargi. Wargi-wargi dulur-dulur kasihan wargi-wargi dulur-dulur terus biasa menyaksikan video Abah anu aya di Bumi Harapan ngahaturkeun nuhun Abah mengucapkan jajak kalayan kasiro kasayan ibu kasayan bapak sakieu bulan sasi saum mudah-mudahan cing bilipet gamna aya ngaran kasayan mah kedah amalu biniat ulah pandang urang sajag yang dibere ulah nu penting mah ikhlas ridho mudah-mudahan da aya jalma mah cing tiasa masihan ai masihan teh kedah kan hoyongeun ulah hayang dibere bae urang mah hayang bisa masihan ai ngaran-ngaran bisa masihan mah selalu gaduh nya ulah urang mah teu kabere BLT urang mah sarua miskin ulah nu penting mah urang mah ai gaduh mah sing bisa mere ngana selalu gaduh kawargi-wargi neng dulur baraya pemuda ibu bapak ka Abah mere lain mere naon mere kasayan nonton film Abah nonton video Abah aturkeun nuhun Abah ditampi ku Abah ti luhur tina mun-munan dihanap dina dampa sampean dicatat ku Abah dina hati sanubari Abah moal hilap didoakeun ku Abah wargi-wargi teh sing sararehat sing panjang umur sing sarukses usahana murang kalihna sing saroleh sing garade milik keluargana ulah loba pacekcokan sing jadi keluarga anu sakinah mawadah warohmah anu dipikarido ku Gusti Nu Maha Suci sabab hirup di dunya mah sementara moal lillah naon ngarebutkeun naon atuh urang mah kedah tumampi apa adanya ulah sama parirogan pasnya urang mah tumampi we apa adanya sekuat kemampuan mampu urang mah share motor ulah ngahayal hayang boga mobil mampu urang boga imah leutik oge ulah ngahayal hayang imah permanen urang mah alhamdulillah keun we nu penting mah badana sing sehat pangabutuhna sing kacumponan urang kalihna sing saroleh ibadah sing getoh komo ayeuna sasi Ramadan urang cing tiasa ibadah anu ngalakonan sasi saum sabab tentu enjing pageto mah bakal pendak deui jeung sasi Ramadan ayeuna mumpung urang aya di bulan Ramadan urang sing soson-soson urang mapak Lailatul Qadar urang papak sok seringkeun baca Al-Qur'anna atuh dikirna eling nyaringna boh salat tahajudna salat tasbihna salat pasunatan boh tarawihna urang sing meunang ganjaran anu sampurna biasa disajajarkeun jeung salat wajib mudah-mudahan ka wargi-wargi ka dulur-dulur ibadah sasi saum teh sing aya dina panampian Gusti Nu kagungan urang sadaya sabab lamun percuma lamun urang puasa nahan dahapar jeung dahaga wungkul mah tanpa aya numuruhan percuma urang mah kumaha ceuk numuruhan wae urang mah nya mudah-mudahan urang mah sing kengeng kabarokahan kengeng kabagjaan kengeng kamuliaan alhamdulillah geuning ieu aya deui Abah moal panjang anu dipedar Abah rek mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.